Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tim Karun Sadulur akan menelusuri sebuah lokasi ya, yang konon katanya ada tempat pesugihan dan banyak sekali yang mengganggu ya Kang. Ya. Nah di sini saya tidak sendirian dan ditemani oleh Ahmad, Kang Haji. saya sendiri Aang, Kang Kus sama Usman. Ramajon. Nah di sini sebelum kita menelusuri lokasi tersebut, saya ingin bertanya Pak, ada kejanggalan apa saja gitu mitos yang beredar di masyarakat? Ya, mendengar-dengar sih kata orang ada ular gitu ya besar katanya Ya, besar. di jalan. Ada bahkan ada yang bilang ada di sumur itu ada ular hitam dan ada seorang perempuan katanya gitu. Ya udah ya. Mungkin daripada kita penasaran, tim Karun Sadulur akan melakukan penelusuran dan mediumisasi ya Kang. Oke, untuk subscribe jangan lupa Karun Sadulur, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Karun Sadulur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediumisasi kali ini Saudara Sisil akan memasukkan sosok genderuwo yang ada di sebelah sana ya. Mudah-mudahan bisa tertangkap langsung ke tubuh mediator. Silakan. Sampurasun. Nanti mana nanti itu gitu. Orang mah ternyata ngeganggu ka dia mah. Yang terang. Yang terang. Sorangan sok ngaganggu di palih juru ditu. Kuna sok ngaganggu ke warga, sok melintasi dia. Kayak sorangan. Sorangan anu nitahnya. Sanu nitahna sok. Berarti sorangan masih di bawah kekuasaan orang lain. Anu ngingun Allah sorangan. Allah. Sayang diingu. Kurang boga pamenta ka sorangan, intina sorangan ulah ngaganggu ka jelema nu sok ngalewat kadinya. Intina ka pribumi bisa mun dilakonan ke sorangan. Teu bisa. Saena nu nitah. Parintahna saha nu marintahna. Asupkeun ka awak sorangan bisa. Nah, teu wani. Arek dibantu ku urang. Diasupkeun kumaha diasupkeun? Sampurasun. Sorangan anu nitah makhluk didinya cenah ganggu darah dia. Naon maksudna sorangan? Hayang nyaho. Bapak kesudan teh nitah kita teh kumaha? Urang nitah kan udah ditu ulah sok ngaganggu warga nu di dieu. Bisa ku sorangan ditah deui. Wilayah sorangan. Iya lain sorangan tanah iya. Digoyebkeun ke sorangan. Kurang iya dinetralisir kajen. Sorangan sangkan bisa tengah ganggu warga nu di dieu. Sayang. Namun tong ngaganggu bisa. Teu bisa. Oke ya, ayo. Sorangan nganut agama naon ayeuna? Sorangan teh pamandagana geus teu puguh. Leok. Erek diluruskeun ku urang. Nurutkeun ajaran urang. Nah, nu kieu aing mah. Resep kanu ngaganggu gitu. Heeh. Urang pamenta ulah ngaganggu ka warga nu di dieu. Teu hayang. Ek dipaksa ek dibantun. Paksa bae. Tuli aing mah.
Nah, tiis. Tiis. Nah, Oh, nanaonan urang nya. Oh, nanaon urang nya. aing di pada banu kitu mah tengeuna. Tengeuna. Hayang nunggeuna. Hayang nunggeuna. Paraban aing hulu jalma, kakak aing cah. Mau dibere. Urang boga pamenta ulah ngaganggu warga dia bisa. Sok. Sorangan aya ka bisa sok. Bisa. Moal, turikeun moal. Tengah ganggu. Tong ngaganggu warga nu di dia. Sorangan. Hah? Sayang. Sayang. Kembali. Boga naon sorangan? Masih wani. Kurang. Deui. Ma. Urang mah teu loba pamenta, ame teu loba capek kos dieu. An hiji pamenta. Teu ulah loba ganggu warga nu sok ngaliwat di dinya. Bisa dilakukan sorangan? Bisa. Erek diwadahan, erek dibuang ke urang. Sayang. Ngan botol kosong. Aku hiji. Aja tiga gitu. Cek aja kan. Kamu ke aing. Tong di bolongan. Bayangkan. Panasnya api neraka juga gitu. Aing di jieun tina sen. Sorangan naik intah, tong ngaganggu. Mun embung masukkeun kurang ke botol ieu. Nah, aing nurut ka urang. Sok we asupkeun bisa keluar deui aing. Minuman, dah. Tadi kru kami sudah memasukkan itu sosok genderuwo, yaitu pengganggu yang ada di jalan sana, dan dia juga bukan semaunya ya, jadi ada yang memerintah. Jadi kru kami langsung saja memasukkan yang memerintahnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tim Karunsa Dulur akan memasukkan sosok ular yang ada di sekitar sini. Assalamualaikum. Sampurasun. Cing. Sampurasun. Ngomong. Sampurasun. Biasanya Rion. Bisa diceritakan dia kapungkurna tempatnya. Loba pamiconan di dieu. Bapak micenan. Ai anjeun di dieu ngaganggu apa kumaha? Aing, Heeh, tugasna. aing teh anu narima eta gangguan. Anu narima gangguan. Modelan kumaha contohna? Aing anu loba disalahkeun.
salah aing lupa nak orang. Disalahkan busa teh. Oh, bah loba nu ngomongkeun aing. Heeh. Aing loba nu nyalahkeun. Jadi aing narimana. Apa meureun? Aya sabaraha hiji orang. Aing pangadeuna. Pangadena anjeun ieu. Lamun maneh hayang apa nu ngagangguna. Heeh. Awas lah mana. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Ngomong. Sampurasun. Aya naon sih kadari. Kurangan saukur dia teh hayang apal gitu. Oke ieu teh leres. Apal niat saya. Terus apal. Nya ai anjeun di dia posisinya sebagai naon? Aing. Sok ngaganggu. Kumaha? Bapak aing bung dipicun. Heeh. Kumaha cara ngagangguna eta? Nembongan. Cocok anjeun sapertos kumaha bisa dieukeun? Bisa. Sok manggap sapertos Aing kumaha? bisa jadi naon bae. Oh bisa jadi naon bae? Baung bisa. Naon bisa? Baung bisa. Oh bisa. Jangkung gede ke bisa. Bisa. Anjeun ngagangguna di palih mana eta? Sekitaran dia. Jelema nu kumaha nu diganggu teh? Loba nu ngadeula aing. Oh loba. Teu kudu pilih-pilih jalan. Itu kudu pilih-pilih jelema. Sampai aing bung dipicun, aing bung dipicun. Ya aing mung dipecen wayahna ulah ngaganggu lah gitu. Biasa bisa tuh. Teu bisa. Itu bisa. Kudu kumaha carana? Sangkan anjeun teh tiasa ngaganggu deui ka masyarakat gitu. Aing mau pamentan. Eueuh. Coba. Tujuan anjeun di dieu erek naon gitu ngaganggu ka masyarakat pakeun teh. Tembongan. Nembongan. Tugas bangsa jen begitu teh. Ya kahayang aing. Heeh. Oh tugas-tugasan namun di dinya teu aya. Ini tuh parentahna. Anjeun panggedena di dieu. Itu. Orang ini tadi. Ayeuna kurang ditugaskeun ulah ngaganggu kumaha teh. Bisa teu. Kan aya setiap manusia iyalah silih ngargaan lah bangsa anjeun gitu. Wayahna anjeun ulah ganggu lamun dieu piceun. Aing bung dipicun. Lamun teu ngaganggueun anjeun ulah ganggu. Wayahna. Hafal niat urang ka dieu meureun niat. Apa? Adinya. Ayeuna ieu lamun anjeun dipiceun jalankeun kahirupan masing-masing. Anjeun heug erek bolak-balik mentas jalan ke mana terserah anjeun ngan hiji syaratna anjeun ulah nembongan ka warga ka jelema anu liwat. Sebaliknya jelema ge moal ngeganggu ka anjeun lamun anjeun teu nganggu ka jelema. Tahan sakitu Dikarasan itu aing. Aing dipikasieun teh aing memecak. Ah, punten mundur lah. Anjeun Mecak aing dipikasieun teh mecak. anjeun deui Maka aing leuwihan aing tuluy nembongan. Mecak teh aing dipikasieun. jek anjeun mecak tapi jek bangsa manusia ya bangsa manusia mah teu mecak nempok bangsa anjeun anjeun sanes Islam sanes. Tuh aing mah teu kenal omongan eta teu kenal. Kenal ya yang kenal. Teu wawo aing mah. Bung, Tah baca. bung, Ka baca. bung. Aing bung wawo. wayahna Wayahna ina mah ulah ngaganggu ka masyarakat. Karunya lah. Bisa. Teu bisa. Kudu dipaksa baik itu. dipaksa bae Aya Heeh. anu kahalang ku amalan. Amalan eta pikeun teu bisa gerak tah aing teh embung kaos di dinya tah. nah lamun embung awas si nurut ya, anu dipikahayang ku jalma manusia anu dipikahayang ku warga di dieu anjeun sakali ulah ngaganggu lamun anjeun ngaganggu lamun anjeun masih tetap kapandirian anjeun ya wayahna itu pilih satu di antara dua anjeun dikerem ya
lamun masih ngeganggu, tapi lamun anjeun mau ngeganggu di detik ayeuna ya, salilana sampai akhir zaman anjeun mau ngeganggu, anjeun bebas rek di mana bae. Sok pilih. Tidak ada tawaran. Sugan bemun aing ngalawan bisa. Lepas si eta omongan. Ngalawan. Ampun. Sok. Lawan ke bangsa manusia. Manusia lebih mulia di bangsa anjeun. Aya tawaran ke anjeun, ulah ngaganggu moal dinanahakeun ku bangsa kami. Sebalikna anjeun ngeganggu bonggan akibatkeun sok. Kumaha? Rek diislamkeun bae, kan anjeun eueuh dendam gitu. Panas ka aing anu. Moal sok. Piceunana lah ilmu anjeun anu Nurut goreng moal. gitu. Ilmu hitam. Lamun teu nurut lebih panas. Sok. Nurut moal. Kan? Ya, Tibong aing awaskeun tapat. Moal diawaskeun. Batu. Moal diawaskeun. kita baca heula lah. Tapi anjeun janji jeung bangsa kami. Lamun anjeun janji jeung bangsa kami, bangsa jalma manusia diiserkeun. Moal dinanahakeun anjeun. Nista maja utama. Yakin? Sok baca 2 kalimat syahadat. Kumaha? Ya, sejarah Islam. Kita baca heula. Kan anjeun apal gitu Islam teh nu kumaha. Arti aing mah kudu lewat lisan. Kudu lewat lisan. Ai Islam teh nyaeta teh agama gitu, anu dianut ku manusia. Ayana anjeun gitu, ayana alam semesta eta diciptakeun ku Gusti Allah. Apa? Allah teh katingali ku mata, tapi Allah bisa dirasa dina hate. Kumaha jerona? Jerona. Nya Islam teh nu kumaha jerona? Lamun anjeun hayang nyaho arti Islam anu sajerona, anjeun kudu asup heula ka agama Islam. teras guru gitu kan Bener-bener baca-baca tekan aing panas ka aing mana habet panas. eta aya ilmu hideung anu di anjeun di awak anjeun kudu dipicinan lah semodel ajian lah gitu biasa ilmu hitam anjeun ikhlas lain ikhlas ridho asup ajaran Islam sok picinannya agak ieu na ajian Sok lamunan anjeun yakin nek asup Islam dicopot akuanya nu linggihan anjeun. sok picinan ajiana Sok ayeuna ikrar. Misalkan anjeun asup 2 kalimat syahadat asup Islam. Sok akeun bacakeun nya salaman bae salaman. Sok leungeunna salaman. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Hari deh biasa nyalira. Oh, sok sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketekeun hati anjeun. Sok. Rasakeun Islam nu kumaha. Nah, Kumaha rasana? Tiis adem. nah ayeuna keur anjeun aya tugas nya. Tugasna 2. Hiji pangbersihkeun anu aya di tempat ieu nu bakal ngaganggu manusia. Ya. Kadua, anjeun bakal dianterkeun ka mana tempatna anu anjeun bakal ngadalaman agama Islam. Amun sekuring mah bersihan depan ieu mah tawani. Can mah. Tapi sekuring bisa nunjukkeun anu mana. Anu ngaganggu na. Sok. Kayak kurang rek di bawahnya kan. Terus kemana? Tangkal. Enggak kan sakit tuh. Ya guys, atur nuhun. Alina anjeun tinggal pilarian guru lah yang mengenal ajaran agama Islam modelan kumaha. Tempatkeun aing
antarkan orang ke tempatnya. Nah, jadi tadi sosok itu yang sering mengganggu di masyarakat, dan alhamdulillah kita udah berhasil mengalahkan dan mengislamkan sosok tersebut, dan sosok tersebut akan dikirimkan kepada yang mengenal lebih gitu tentang ajaran Islam. Tapi ada satu lagi di sana, sama di sana ya kita akan mencoba menarik dan mengislamkan lah kalau bisa. Kita ikuti perjalanan kita ke Unsa dulu. Dekat. Di sini dari Sisil akan memasukkan sosok yang jangkung ini ya, yang di sebelah sana. sebelah sana akan memasukkan ke tubuh mediator Kang Haji. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Anjing anu di mana? Posisi anjing di dia sebagai non. Ngaganggu di dia. Salahin anjing sadeu. Coba. Tunjukkan. Seueur. Kapungkurna ieu tempat kumaha eta teh? Tempat kieu. Sugihan. Anjeun ngaganggu ka manusia tak kumaha eta carana? Nampakeun. Nampakkeun. Ka manusia anu model kumaha eta teh? Lemah iman. Lemah iman. Lemah iman teh nu modelan kumaha? Tara salat. Tara salat. Berarti lamun anu sok salat mah anjeun teu wani nampakkeun. Tak kumaha? Kadang-kadang. Sok ngageringkeun teu? Ngosok. Masuk. Ngageringkeunna ka jalma nu kumaha teh? Kadul. Muka dulu kurang. Naon kadar yuk. Kurang di dengan saukur hayang apa carita gitu. Ieu baheulana tempat naon. Terus apal meureun sorangan niat urang ka dieu bade kumaha? Apal. Eta lamun ku urang ulah sampai ngaganggu deui ka masyarakat kumaha tah? Teu bisa. Teu bisa. Anu tadi udah bisa. Kalau bade bisa tah anjeun apalin kan tadi. Nama kieu nya urang dek sedikit cerita, dek sedikit aya permohonan ke anjeun. Ya. Wayahna anjeun ulah ngeganggu anu tadi bege nu saluhureun anjeun. Teh geus mau janji ka manusia teh moal ngaganggu deui. Nah, ini wayahna tinggal anjeun jeung batur-batur anjeun wayahna ulah ngaganggu. Penting ngeunah ka bangsa manusia. Henteu ngeunahna Teu sopan. henteu sopanna kumaha. Sompral. Nah, ayeuna urang rek nanya ka anjeun di dinya. Manusia nempoh henteu ka anjeun? Aya nu nempo aya nu henteu. Kan harus dimaklum. Sebab manusia mah teu bisa nempo ka bangsa anjeun anu leuwih awas. Lamun manusia lempang, manusia liwat nyolonong, dimaklum ku anjeun. Henteu sakabeh manusia bisa nempo anjeun. Anjeun kudu ngelehan. Anjeun mah nunggus awas. Nunggus segala bahalna naon baik atempo ku bangsa anjeun. Anjeun anu kudu ngelehan. Kudu dimaklum. Manusia ge lamun nempo ka anjeun mungkin punten, uluk salam. Anjeun dan Islam lain gitu. Lain. Bisa diislamkeun kabeh anu aya sosok video. Diajak lah ku anjeun. Teu kudu, Erek dipanggil. teu kudu. Hadir. Ish. Hadir. Bisa benteng kurang tempat. So. Sekali deui. Urang ka anjeun wayahna ulah rek ngaganggu manusia, ulah rek ngaganggu warga di dieu, khususna umumna warga nu ngaliwat ka di dieu ka ieu tempat. Nya. Pesan urang. Sok kumaha Si pesen. sopan yang ngalawat teh. Nah, ayeuna kieu lamun manusia ku hayang sopan ka anjeun. Cirina kumaha lamun ngaliwat ka wilayah dieu? Lamun mawa motor, Klakson. nah, itu batinya. Berarti lamun manusia boh saha bae lamun ngaliwat ka dieu lamun nu mawa kendaraan nalakson. Lamun anu henteu mawa kendaraan tah kumaha? Gedehem. Dedehem. Nah, kayak ku urang dibejakeun nya.
tapi omat wayahna lamun manusia ngaliwat di dehem, lamun manusia ngaliwat mawa kendaraan ngelakson ulah diganggu ku anjeun. Anu geus nyaho anu henteu nyaho nya dimaklum, da warga di dieu teh aya nu apaleun jeung aya nu henteu apaleun. Komo meureun anu di luar wilayah di dieu mah nya ayeuna mah wayahna ulah ngaganggu geus ngan sakitu kuring mah ngenta ka anjeun. Di dia anjir panggedena lain. Panggedena mah orangnya. Berarti anjir mah nu ngaganggu teh di dieu aya 3. Deui ayeuna teh. Ayeuna mah wayahna ulah sampai ngaganggu deui nya. Bisa. Ulah sampai ngageringkeun manusia gitu. Bisa. Kayang anjeun sebagai bangsa jin. Wayahna ku anjeun kudu dimaklum. Teu sakabeh manusia sadar, teu sakabeh manusia pinter, teu sakabeh manusia bisa nempo ke bangsa anjeun. Anjeun istilahna nya kudu ngemaklum, kudu sadar wayahna. Anjeun jeung manusia hirup berdampingan, kudu saling hormat menghormati. Khususna anjeun ke bangsa manusia, sebab bangsa manusia teu bisa ngadeuleu ke bangsa anjeun. Ya, wayahna geus ngan sakitu pamenta urang. Ku anjeun kudu mere ciri geus dibejakeun. Nah, ayeuna mah wayahna anu ngaliwat saha bae, boh budak kolot awewe lalaki, umumna di warga ieu, khususna di warga desa ieu, umumna warga batur. Ya, anu di luar desa ieu ku anjeun ulah diganggu. Ya. Sok ganggu lain urang. Lamun ganggu lain urang berarti. Nah, ayeuna kieu. Anjeun jeung paribasana lamun di ieu mah lamun panglima mah anjeun teh panglima. Wayahna anjeun bejaan anak buah anjeun kabeh. Ya, ku anjeun. Wayahna ulah ngaganggu. Nurut ka anjeun pasti. Eta mah ini anak buah urang. Nah, lamun lain anak buah anjeun, wayahna tangani ku anjeun sebab anjeun cicing di lembur ieu nya. Teu bisa. Teu bisa. Teu bisana teu kuat. Anjeun hayang kuat. Hayang bisa ngelawan sebutan lu bakal ngaganggu manusia selain lu anak buah anjeun. Kerek diberek kuing. Tapi anjeun kudu nurut nya. Anjeun agama Islam, kudu Islam lah bisa. Syaratna macakeun 2 kalimat syahadat. Sok. Tinggallah waka saatan anjeun Islam kudu apalna sejarah Islam nu kumaha, ulah padu asal asup. Moal bisa anjeun ayeuna macakeun 2 kalimat syahadat tapi anjeun pikiranna ngan saukur hayang asup wungkul gitu. Bisa. Embung. Aya anjeun eta hayang asup Islam ngan saukur macakeun 2 kalimat syahadat. Tujuanna kumaha teh? Hayang kuat wungkul. Jadinya Moal kuat. moal kuat aya deui gitu. Malah anjeun anu bakalan lebur aya kitu. Anjeun kudu paribasana kudu di hati sanubari paling dalam. Insyaallah anjeun bakal kuat. Lamun nganut manut ajaran manusia. Sok. Bisa eta babaturan anjeun dieukeun. Papatan ku anjeun, sangkan ulah sampai ngaganggu, ulah ngageringkeun manusia. Ulah teu kudu. Kudu ku anjeun. Digaib bae digaib. Kumpulkan. Digaib. Bung, Gaib. bantuan. Kumpulkan dia. Tuh. Mau bisa. Anjeun bae sorangan ieu sebagai perwakilan. Gedean anjeun tadi sebut kerajaan yang meraksana jaga di dia berdesa situ Islam. Anjeun menuju sebagai panglima bisa. Ayahna nya Bayangkeun. Ketempo ku anjeun. Anjeun bakal asip kanu kieu. Buatan lagi gitu. Kanu kitu. Tinggal seuneu.
ayeuna baik itulah anjeun ulah sampai ngaganggu ke manusia lah gitu. Orang tadi ngomong, nu nganggulan orang ke mah. Heeh, Di luar. kurang rek diislamkeun moal ieu. Dengan anjeun ulah sampai ieu lah gitu. Bisa. Tapi kudu yakin lah. Ente asal asup ke agama Islam gitu anjeun teh. Eta lamun anjeun awak kena panas eta masih aya ilmu hitam gitu, ajian. Jadi justru kieu lamun anjeun lanca linci lunca di ingkar janji hayang asup Islam tapi hati anjeun masih kekeh ngabobodo ka bangsa manusia justru anu bakal panas. Tapi lamun dinu sasihna asli dinu hati anjeun anu paling yakin bakal tentrem bakal tiis. Jadi di Islam mah moal aya sih dendam gitu. Tapi oke, silih hormatan hargaan bisa. Sok sakali deui mistamaja utama erek nurut ulah ngeganggu asup Islam insya Allah anjeun bisa nangani anu sedang bakal ngeganggu di luar. Bisa diislamkan baik. Turutan kurang. Turutannya lamun anjeun ngabohong bonggan. Ya lamun anjeun ngabohong ya ka bangsa manusia lah ibaratna ieu bakal lebur anjeun sorangan. Bisa. Turutan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Kali di sok. Rasakeun kumaha rasana asup ajaran agama Islam kumaha rasana Tentrem. ademnya. Nah ini wayahna menang tugas di simkuring anjeun sok cicing di dieu tapi jaga anu bakal ngaganggu ka manusia elehkeun ku anjeun pun payakun bakal bisa Ayeuna bisa kabeh eta nu eta Islamkeun apa ku anjeun di kumaha lah ibaratna ulah sampai ngaganggu deui itu ka manusia ulah ngageringkeun. nah ayeuna kieu ya wing bonggan lamun ngadenge warga di dieu warga desa ieu bejeung di luar desa ieu masih aya kenu ngaganggu wing rek nuntut ka anjeun. Ya kan anjeun kurang ditugaskeun di dieu geus asup Islam insya Allah bakal bisa ngatasi anu bakal ngaganggu ka manusia. Namun anjeun leha-leha di dieu wing nu bakal nuntut ka anjeun. Gusti Allah anu nanggung mah sakabeh anjeun moal bisa dielehkeun gitu. Bisa Gusti Allah apa Gusti Allah. Sok ayeuna mah anjeun keluar bejaan bala tentara anjeun ulah ngaganggu lamun aya nu ngaganggu anu di mana bae perangan ku anjeun. Kasih sih keluar deh. Sok anjeun keluarnya ajak anu itunya sok rampes. Nah jadi di sini tadi kita udah mengislamkan atau supaya tidak mengganggu lagi ke masyarakat sekitar, tidak menyakitkan badannya gitu. Alhamdulillah udah masuk Islam sosok tersebut dan dia akan mengislamkan teman-temannya juga katanya supaya tidak mengalami hal yang sama gitu mengganggu masyarakat sekitar. Kita akan lanjut saja mediumisasi selanjutnya. Nah, jadi di sini tim Karun Sadulur akan memasukkan sosok tuyul
yang beredar di masyarakat ya Pak. Biasanya Rios. Entah orang yang apa-apa ya, ay anjing sah namina. Tebogaran. Ya, ingwan lain. Ingwan. Di mana sok tunjukkan? Jauh. Kali itu. Anjing di dia selain anjing sade itu yo anu sering aja ke masyarakat. Coba. Coba semua kabeh tak. Anjing di dia kenal neta tadi. Geus operasi. Operasi. Geus menang sabaraha teh? Sabaraha ayeuna? Penting ayeuna. Coba jeung naon duit teh? Kemajikankeun ya? Daripada anjeun iyalah nyokotan duit mending nu ke bae. Nah, hayang tuh. Bung. Dipicun deui. Di dia aya teh bukan temu duit. Masuk ke tubuh mediator Kang Biji ini adalah sosok tuyul ya. Geus dilaacan deui nguna teh. 2 tahun. Bere naon bae teh? Paraban naon? Susu bae. yang awalina Ai balikna sok sampai jam sabaraha anjeun? Jam 3-an. Ya. Ambe masyarakat teh kalengitan duit ya. Eta teh kudu kumaha? Udah nyoreng. Apal sorangan mere. Dipiceun bae. Kajian dipiceun. Asupkeun ka botol. Masukkan ke botol. coba nunggu air kemenangan marah urusan anak yang nunggu air dibeli sabaraha juta anjeun teh. Tanya di mana sih ieu teh aslina teh? tino tempat anu baheula loba gedang Itu apa? Salah gedang mah. Berarti dia nya. Itu salah gedang. Ayeuna wayahna lah ulah sampai nyetetan dia bisa. Bisa tuh. olahan baru bae emang Malaysia Ayo orang masyarakat gitu di dia teh. Ya orang jadi buat kewajiban gitu ngebantu masyarakat. Itu keluhan masyarakat dewek teh sok ngakotan duit. lo ajar anak tuh Beli badan narosan di masyarakat. Terus kotan deh duit itu tukang dagang karunya kamu dagang pasakan udang tipe jam 2 ya kurang satu cokotan karunya capek kurang es ih nyau lah ulah mecak deh waktu mecak batu dalam yang Siang hayang. Dia hayang tuh. Ya mana daripada udah itu muntah saya gua disebutkan oh ya kok aja jauh rahasia jadi orang berdua cobaan nih teh ya tuh itu malah main taman udah ajo aja ngomong ke orang malah dibejakan orang RHS kan kadang iya tidak rewosan kayak orang solongit baduit nah sorok deh ai di desa anu teu moal duitnya. Tunjuk sok sana semua duit. tebuna Tebuna. jadi singkirnya jama tuh orang dia teh kan ngajebor nu digawe di pabriknya udah sok dicokotan capek yun gak capek nya ulah macak deh waktu teu batu banyak setor dudungan sok di parabnan ku dudungan teh susu berem apa susu mah ada orang ge krepong nggak ngomong bayang krepong malah nyokotan duit nah di tuh boga susu gede mah
Jadi singki ya. Ai masyarakat di mana oke? Temu deh. Ini serius. Dewek tadi beli pulsa tadi beli pulsa. Itu mana gede. Minum malah ya bisa capek. Susu itu. Tebeki nu kitu. Susu. Ka anjing tebeki. Oh, korek nyokot jauh teuing da. Krepon oge nu beureum dewek hayangna teh. Ya beres susu Bung. Jadi kieu bae boy nya. Ulah sok nyokotan duit itu tukang dagangnya. Kok nu dagang pasakan sing karunya. Udang dipeuting jam 2 ngabelaan baturnya. Di duit teh cokotan. Eta teh bisa nawani ngomong kitu urang mah geus kacokotan. Dia teh lain wing teh. Nya matakan ya. Lain urang bae batkeun jelema teh loba keluhan loba nu bebeja ka urang teh. Jadi urang teh ngabejakeun ka di dieu teh ulah sok nyokotan kan ka DPR gua ka urang-urang Cina ka ditu. Tah eta loba duitna. Nu korupsi. Kan boga mana daerah dia. Jadi dia di pan urang teh nu ditu tah kudu lain. Nya tah nyokotan ka Cina. Ceritana di dia. Nah usul kandungan teh karunya gitu itu teh jelema teh radang meulem bata radang di pabrik sepatu di garmen di toko itu karunya nya si karunya nya mau kata itu orang-orang Cina Saya kadununganna. oh tadi bejakeun geus kitu bae sakitu sing karunya nya kabuan tukang dagang. Pokoknya bisa mulai nyokotnya di daerah dia lah, nya pindah lah. Bebeja, kadungan. Nya pang beja kan kadunungan. Tapi mah cuma wanita yang di mana. Laksanakan. Udah di Paraban, udah di Paraban mau dilaksanakan. Urang mah juga dapat apa ya? Udah diputingnya masak. Duit teh sorok jadi paling. Duit teh. Iya, di desa ieu teh. Di gawing teh aya tilu. Aya tilu di desa dieu teh. Wing di ditu. Heeh. Hijina di dinya. Heeh. Ada berarti itu. Urang Gunung Sari teh. Jadi buat aya tiluan. Yang geus kieu bae kadunungan teh nya. Karunya Ngomong langsung lah kawin. oh nya lamun nya dibejakeun ya bakal ngomong urang oge. Kan wing mah tuh bisa ngomong yang itu. Itu nita mere parab. Tah kena wing mikeun duit. Tak kara. Tor kadunungan merenya. Jadi sementara mereka bisa ngomong itu nya kadunungan anaknya. Gitu. Nyamun bisa mah ulah nyokotin di daerah dia ke orang-orang Cina. Gitunya. Biasa gitu baik. Tosnya. Tak itu di masyarakat pesana gitu punya tempat penting duit cenah. Ulah karunya. Tuh bisa. Kacen. Ya tadi kru kami udah memasukkan yaitu sosok tuyul yang beredar di masyarakat sini ya, yang sering kehilangan uang. Katanya kata yang tadi itu tuyulnya bukan di aja, ada 3 dari situ, ada di situ dan di situ 3. Itu jadi bukan 1 ya. Ya intinya tadi udah berpesan masyarakat tuh jangan ngambil uang gitu, tapi yang ininya harus ngomong ke majikannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau bisa ke bawah aja. Jalan ke bawah. Sok tarurun. Nah, jadi di sini tim Karun Sadulur telah melaksanakan proses syuting ya atau mediumisasi lah di lokasi Jayem ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe Karun Sadulur, mantap. Bagus ya.